Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru ilaharna kaayaan di Pilemburan isuk-isuk keneh jalma-jalma geus balawiri aya nu rek ka kebon aya nu rek ngarit jukut jeung sajabana. Poe harita mah Ucah jeung Ki Adang heueuh jalma anu meunang syariat pitulung ti Jang Gandi tea henteu indit ka kebon da ngaragangan nu jadi semahna. Isuk-isuk keneh di tengah imah geus ngabarak dahareun minangka susuguh pikeun Ki Semah kadaharan jeung inuman anu kakara pikeun Jang Gandi mah estuning asa disawarga ceuk wadulna tea mah dabubuhan ari asal nama irha teuing manggih cikopi jeung bala-bala sarta kadaharan anu sejena Jang Gandi cacaleuhakan siga anu nikmat pisan ditempokeun ku Ma Ucah jeung salakina. Aki nini hatur nuhun pisan kana sagala kasayan ini kali Aki katampi pisan ayeuna abdi teh sejamitan bade neraskeun deui lalampahan da pidoana we ti Aki sareng ti nini ceuk Jang Gandi kituna teh bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Engalan ceuing atuh jalu engke we tos rada siang ceuk Ma Ucah teu gancang narima dampaleungeun Jang Gandi. Mangpeung tiis keneh engke mah bilih panas tembal Jang Gandi kusabab Jang Gandi keukeuh kana pamadeganana antukna mah Ma Ucah jeung salakina teu buru ngidinan samemeh indit Ma Ucah ngeupelan duit ka Jang Gandi pajarkeun teh keur bekel di jalan. Ari Jang Gandi sakedapan mah ngan saukur kurang kerung sabab can nyaho gunana duit tapi henteu kedal ukur galecok dina hatena wungkul. Canggeus amitan anu kadua kalina ngan geudeung Jang Gandi indit ninggalkeun Ma Ucah jeung salakina sajajalan Jang Gandi puluhak polohok nitenan kaayaan lembur anu kawilang araheng pikeun dirina mah sawah ngaplak mangrupaning sayuran ngemplo hejo sapanjang liliwatan ingon-ingon di karandangan pajauh pisan jeung kaayaan tempat asalna. Irawanci panon poe dina geus aya luhureun embun-embunan karasa beuteung kukurubukan Jang Gandi ngarasa bingung da teu siga dileuweung barang dahar teh tinggal ngala. Ari nitenan di Pilemburan mah sagala rupa oge aya anu ngabogaanana ret ka hiji warung katembong aya nu keur balang dahar. Jang Gandi nelek-nelek katembong aya anu mikeun duit sareng sena barang dahar di eta warung antukna mah Jang Gandi ngarti gunana duit. Bus Jang Gandi ka warung geek dina bangku panjang pagigir-gigir jeung anu sejen anu keur barang dahar di eta warung. "Bade tuang naon, Cep?" tanya saurang awewe anu ngawarung kalayan rengkuh. Naon we Bi, nu penting mah matak wareg," tembal Jang Gandi. Da bogoh teu nyaho kudu pesen naon. Anu ngawarung rada hulang-hulang sakedapan mah. "Oh, tuang we atuhnya," tanya anu ngawarung deui. Jang Gandi ngan saukur ungeuk koloyong anu ngawarung ninggalkeun Jang Gandi kalayan tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mawa sangu jeung deungeuna ngan calebek Jang Gandi dahar siga anu nikmat pisan. Sajaroning dahar Jang Gandi nitenan cara-carana anu dalahar di warung katembong samemeh kaluar ti eta warung naranyakeun heula sabaraha harga kadaharan anu geus didalaharna antukna mah Jang Gandi ge ngarti. "Di mana Jang asa karek nempoan?" tanya jalma gigireun Jang Gandi anu sarua keur dahar di eta warung. Ngan darak-dak we Jang Gandi nyaritakeun deurina anu asalna ti wewengkon gunung anu boga maksud rek nepungan dulurna anu matuhna teu jauh ti wewengkon karajaan. "Oh, sajam deui oge nepi atuh Jang. Tuh, mapaya jalan anu itu we nya," ceuk eta lalaki bari curugna nunjuk ka hiji jalan. Jang Gandi ngan saukur unggut-unggutan sok sanajan can ngarti naon anu disebut jam. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru keur ngeunah-ngeunah barang dahar kurunyung aya 3 urang jalma jarangkung badag anu papakean ala Jawara marake pangsi hideung sirahna dibalengker ku iket kalian dina cangkeng nyolegreng bedog anu paranjang. Jalma-jalma anu keur barang dahar siga anu sarieun nyalingkir ka juru malah aya nu langsung balik sanggeusna mayar kanu ngawarung mah padahal alasna mah can beak.
Kopi jeung dahareun anu ngadareunna. Ceuk salah seorang anu anyar datang, bari gek gigireun Jang Gandhi anu keur anteng ngahanca alasna. Anu ngawarung gura-giru ngaladangan, sabang saning kopi mangrupaning gorengan, teu kaliwat sangu jeung deungeunna disuguhkeun hareupeun jalma anu tiluan. Ngan celebek eta jalma-jalma balang dahar, cuplak-ceplak eueuh kasopanan, jung anu saurang cengkat nyamperkeun ka anu boga warung. Duit, ceuk eta jalma bari namprakeun dampal leungeunna. Gancang anu boga warung ngasongkeun duit anu ditunda dina wadah anu dijieun tina taneuh liat. Goblok sia, pira ku ukur sakieu? Eta jalma ngadat ti peporongos ka tukang warung anu ngadeg-deg siga banget kasieunnan. Ampun, ceu aya deui Jeng. Tembal anu ngawarung arap-ap eureup-eup. Waduh sia kejengkang eta jalma nyokot wadah duit anu dina wadah dicokot kabeh. Ngawadul sia, ari ieu naon? Ceuk eta jalma sosorongot bari ngacung-ngacung duit anu dicokotna. Ulah eta mah aden ulah kanggo modal, ulah den. Ceuk tukang warung leungis bari nyekelan leungeun eta jalma. Jalma-jalma di eta warung eueuh anu wani ketak siga anu sarieun pisan. Brug anu ngawarung disunturungkeun nepi ka labuhna. Ningali kitu dua baladna cacalakatakan siga anu ngeunah pisan. Tong kitu atuh ka batur teh lur sing karunya, ceuk Jang Gandhi nyelengkeung. Nanaonan sia bangsat, wani ngalawan ka aing ha? Ceuk eta jalma nyorongot ka Jang Gandhi. Baladna anu duaan ge langsung cengkat bari neuteup ka Jang Gandhi. Bikeun deui duitna lur karunya. Ka papada jalma teh kudu hade, ceuk Jang Gandhi ngomong deui kalayan tenang. Setan sia, cangkalak oi, ceuk anu saurang bari curugna tutunjuk ka Jang Gandhi. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru teu anta parah deui sabuk. Jalma anu pangdeuketna ka Jang Gandhi langsung bae nonjokkeun peureupna rek ngalasirah, plos, tenggeulana ngeplos, colontod, anu nonjok ngajolongjong alatan kabawa ku tanagana sorangan. Hehe. Ieu kuring mah di dieu euy, ceuk Jang Gandhi nyelengkeung. Jalma anu tiluan jeung kabeh anu aya di dinya nepi ka pating garebeg, sabab teu katingali gerakanana. Jang Gandhi ujug-ujug aya di buruan warung ngajanteng bari nyerengeh jeung seurikeun anu ngajolongjong. Goblok sia. Hiat! Ceuleng anu duaan ngarajeng nyamperkeun ka Jang Gandhi. Siat! Wuk. Langsung bae nu saurang ngahambatkeun bedogna rek nigas beuheung Jang Gandhi. Lep, Jang Gandhi ngelok siat. Bedog anu saurang deui rek nilas suku. Las dak dubadakan Jang Gandhi ngaleungit tina panampo eta dua jalma. Hiuk jebran. Wadaw. Eta dua jalma pating garewak dibarengan ku nyuk surukna awak alatan diketik pundukna ti tukang. Dua jalma anu nyuk suruk teu bisa arojah deui. Ukur humaregung bari nyeklan beungeutna anu daradas alatan nyuk suruk kana taneuh garing. Ningali kaayaan kitu, jalma anu tadi ngajolongjong ngarasa gimir ngan gajeleng kaburuan sarta anu saterusna mah lumpat. Tapi karek mah lompatna meunang sababaraha lengkah geus ngarengkog deui sabab di hareupeunana geus ngajega Jang Gandhi dina kaayaan keur nulak cangkeng. Hehe, rek ka mana gejul? Ceuk Jang Gandhi ngahehe bari nulak cangkeng. Ngarasa kagok asong tayohna mah seret eta jalma ngalugas bedogna. Sarta langsung bae diheumbatkeun rek ngalabeuheung Jang Gandhi. Lap, Jang Gandhi gancang lok bari sakilat newak pigeulangan lawan. Gepuk jebran. Sababaraha tenggelan Jang Gandhi nangalepisan kana dada lawan, eta jalma ngocak satarikna disusul ku awakna anu nangkarak baeud nangkarak bengkang, reupanana peureum teu usik deui. Gandeang geus kitu mah Jang Gandhi nyamperkeun ka jalma anu keur nangkuban. Anu tadi nyokot duit di tukang warung. Kadiekeun sia duitna, ceuk Jang Gandhi bari malikeun awak eta jalma ku sukuna. Teu talangke gancang eta jalma ngodok pesakna. Ku siwel song sakabeh duit anu meunang ngarampas dibikeun ka Jang Gandhi. Sawareh deui sia kehed, ceuk Jang Gandhi deui bari namprakeun dampal leungeunna. Da ukur sakitu, tembal eta jalma bari muringis nahankan nyeri dina pundukna. Ngeunah sia, ari barang hakan moal dibayar ha.
lamun teu dibayar ku aing disiksa sia, cek Jang Gandi nyerongot nyingsieunan. Ampun Den, ampun, cek eta jalema bari gancang ngusiwel nyokot duit cong dibikeun ka Jang Gandi. Arindit sia, awas mun datang dari ka dieu ku aing mah moal dibere ampun, cek Jang Gandi najong suku eta jalema. Dina kaayaan muringis nahan ka nyeri, eta tilu jalema arindit rumanggiung ninggalkeun eta patempatan. Hatur nuhun pisan Encep, hatur nuhun, cek anu ngawarung nunuhunan. Canggeusna Jang Gandi bikeun duit ka dirina. Paneuteup jalema-jalema anu aya di dinya siga nu ngarasa kataji tureueus kana kasakten jeung budi anu hade anu dipimilik ku Jang Gandi. Nu abdi sabarahaeun? Tanya Jang Gandi bari ngusiwel ngaluarkeun duit. Wios teu kedah Encep, masihan we eta mah. Nuhun pisan nya mah tos ditulungan, tembal anu ngawarung. Canggeus sababaraha kali munggeun narima antuk nama Jang Gandi ngelehan. Canggeus amitan leos ninggalkeun eta warung, sejan neruskeun lalampahanana dianteur ku paneuteub jalema-jalema anu neundeun kareueus ka dirina. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, langit angkeub mega hideung pating garayot, dipapaes ku pating kalayangna manuk kapinis anu pating caricit. Minangka ciciren yen moal kungsi lila deui rek turun hujan. Serepet cileger, cahya kilat nyambar disusul ku ngabeledagna sora guludug anu handaruan. Paralak cai hujan mimiti maruragan, sarta beuki lila beuki kerep maseuhan wewengkon disabudeureun karajaan Sedap Sari. Cai hujan kalayan walatra maseuhan eta patempatan, teu pilih kasih enggoning nepikeun jeung ngawujudkeun welas asih Gusti kasakumna pangeusih alam anu aya disabudeureun eta patempatan. Di antara pating paralakna cai hujan katembong saurang jajaka keur leumpang gagancangan bari satekah pola ngahalangan sirah ku ramo-ramo leungeunna sangkan teu bucis teuing ku cai hujan. Ret eta jajaka anu tayalian Jang Gandi anu karek nepi ka wewengkon deukeut Karaton Sedap Sari ngareret hiji wangunan imah panggung anu kawilang weweg. Teu talangke gancang Jang Gandi nyampeurkeun eta imah cup ka tepasna gek dina bangku bale-bale anu ditilaman ku palupuh awi. Hujan anu ngageberet ditambah ku seorna angin meuweuh nimbulkeun hawa tiis anu pohara. Jang Gandi cindut-dut nangkeup tuur pikeun ngurangan rasa tiis dina awakna, cakapeung kapaksa ngised nyingkahan cai hujan anu iris sarta ngecelakan luhureun sirahna. Keur kitu kuluterak aya anu muka panto ti jero imah. Di dieu atuh Encep, dilebat linggihna, di dinya mah tiris, ceuk saurang awewe anu geus rada umuran bari ngalolkeun sirahna tina lawang panto anu melenge. Mohon punten ceuk, abdi ngiring ngiuhan, hatur nuhun, wios cekap di dieu we, tembal Jang Gandi kalayan derengkuh. Hiap di dieu ieu, tiris di dinya mah, ceuk anu boga imah terus memaksa. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, kusabab terus-terusan dipaksa untuk nama Jang Gandi ge ngagugu bus ka jero imah. Di tengah imah kasampak seorang lalaki anu umurna teu jauh jeung awewe anu tadi keur andekak sila nyang hareupan kulub jagong jeung cai enteh anu ngebul keneh. Salongkrong Jang Gandi ngajak sesalaman semur dongkoan gek diuk pahareup-hareup jeung eta lalaki. Di mana jeung rek ka mana Jang? Asa karek nampoan? Tanya eta lalaki neuteub ka Jang Gandi. Abdi mah ti gunung Mang, kadieu teh gaduh maksad bade nepangan sadarek anu padumukanana tetebih ti karaton. Tembal Jang Gandi siga sasari teu balaka nyaritakeun anu sanyana. Eta lalaki unggut-unggutan tekung silila kurunyung awewe anu tadi nyampeurkeun deui bari mawa cai enteh anu ngebul keneh teu tingaleun jeung kulub jagongna nambahan anu dina piring. Sok dileueut Encep, punten we saaya-ayanya, cek awewe anu boga imah sanduk-sanduk. Sanggeus nunuhunan ngan celebek Jang Gandi ngadahar kulub jagong tapi kaca caleuhakan siga anu nikmat pisan da bubuhan kakara saumur hirup ngasaan kulub jagong. Nya Encep, nepangkeun Ece Unyi sareng ieu caroge Cece Kang Uha, cek eta awewe anu ngaku ngaran Ce Unyi ngawanohkeun diri jeung salakina. Wasta abdi mah Gandi, cek Jang Gandi malik ngabejakeun ngaran.
sakedapan mah eta sapasang salaki pamajikan teh ngan saukur silih reret katembong loba pananya dina sorot matana. Ke teu salah boga ngaran teh Jang, tanya Mang Uha bari kurang kerung leuteup ka Jang Gandi. Nah make lepat Mang, da memang kitu nami anu dipasikeun ku sepuh abdi mah, bagian Jang Gandi anu kurang kerung. Kieu Jang, di wewengkon ieu mah teu meunang ngaran Rahayat anu sarua ngaranna jeung ngaran kulawargana anu aya di karajaan. Tah di kulawargana karajaan teh aya salah saurang putra raja anu jenenganna Raden Gandi. Di dieu mah Jang saupama aya ngaran Rahayat anu ngaranna sarua jeung kulawarga raja pasti ditewak, ceuk Mang Uha nerangkeun adat kebiasaan di eta kerajaan. Jang Gandi ngan saukur unggut-unggutan tandani ngarti. Jadi demi keamanan jeung keselamatan Ujang, halusna mah ngaku saha we lamun ka batur mah anu kira-kira ngaranna Rahayat, ceuk Mang Uha deui siga anu mang melangkeun ka Jang Gandi. Ari Jang Gandi siga sasari ngan saukur unggut-unggutan bari ngaregepkeun sakur-sakur anu diterangkeun ku Mang Uha. Saupami dibidian abdi teh hoyong ngiringan ibak ceuk Kang, ceuk Jang Gandi nepikeun kahayangna. Oh, jung bae Jang, jung di ditu tuh. Sakalian deui seuseuh eta bajuna mane geus kalotor kitu geuning. Keun ari keur salin mah aya baju mamang ieu, ceuk Mang Uha bari cengkat ngarawel samping anu ngagantung dina galar. Teu talangke gancang Jang Gandi kacai awak anu can kamandian salila 2 poe karasa seger sanggeusna dibandian teh. Sarengsena mandi koloyong Jang Gandi nyamperkeun ka Mang Uha jamenta baju anu tadi ditawarkeun ka dirina. Jang Gandi ngan saukur mamake samping katembong dadana anu sembada dipapaes ku bulu-bulu anu ipis semu garaling. Jang, Nyai, itu gerak tempo, cek Mang Uha teu sirikna ti buncelik-buncelik mangsa netep tanda anu aya dina dada katuhuna Jang Gandi. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Ceu Unyi oge jadi sarua molohokna sanggeusna milu nempo kana eta tanda mah da yakin moal aya di tanda anu kitu anu ngabantu kakayon gugunungan wayang. Iwal tanda anu aya dina dadana Raden Gandi, anakna Raja Unggulalana jeung Nyimas Arum Puspa anu baheula kungsi dibantuan ngurusna ku Ceu Unyi. Ngan kudu pruk, Mang Uha jeung Ceu Unyi langsung dareku di hareupeun Jang Gandi anu malah puluhak polohok alatan teu ngarti.